Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca darasan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kadua bab ka-8 bagian kadua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Iza talabta di mana-mana menta anjeun min walidaika ti dua kolot anjeun syai'an kana hiji perkara. Fala tatlubhu mangka ulah menta anjeun kana itu syai' amaman nasi di payuneun manusia. Wa dalam yu'tiyaka sareng di mana-mana henteu masian itu walidaika ka anjeun matlubaka kana pamenta anjeun paskut maka kudu repeh anjeun li annahuma karana sayaktosna itu walidaik a'rafu eta leuwih uninga bimasolihika kana kamaslahatan anjeun wahdar sareng kudu ngajauhan anjeun antagdoba kana yen ambek anjeun patuham hima tuluy kukulutuk anjeun atau abisa atawa ngabarengut anjeun wajhaka kana wajah anjeun wa ida jalasta sareng di mana-mana diuk anjeun amamahuma di payunan itu walidaika pa ahsin mangka kudu ngaluskeun anjeun hayata julusika kana tingkah diuk anjeun wala todo sareng ulah neundeun anjeun lijlan kana suku ala rijlin dina luhureun suku wala tajlis sareng ulah diuk anjeun wahuma bari ari itu walidaik teh ko imani eta anu ngadeg duanana wala tamsi sareng ulah lempang anjeun wahuma bari ari itu walidaik teh waro aka eta ditukangeun anjeun wa idada aka sareng di mana-mana ngagero itu walidaika ka anjeun wa idada aka sareng di mana-mana ngagero ka anjeun saha ahaduhuma salah sahijina itu walidaik fa asri mangka kudu gagancangan anjeun ila ijabatihi kana ngajawabna itu ahad wala tatabawta ulah telat anjeun atau tasomam atawa api-api torek anjeun aw tasam atawa bosan anjeun minta tikrori da'wati tina ngabulak-balik ngagero wahdar sareng kudu ngajauhan anjeun goyatal hadari kalawan pangmeakan ngajauhan antasuba kana yen nyarekan anjeun aba ahadin ka bapa salah saurang au ummahu atawa ibuna itu ahad li alla yasuba supaya henteu nyarekan itu ahad walidaika kadua kolot anjeun fatakuna mangka aya anjeun teh anta tegasna anjeun teh sababa eta jadi sabab bidzalika dina itu sabbul walidaik wa fil hadis sareng eta tetep dina hiji hadis minal kabairi eta tetep dina sapalih dosa gede syatmur rajuli ari nyalekanana lalaki hiji jalma walidayhi kadua kolotna itu rajul qalu nyarios itu sahabat ya Rasulullah hai Rasulullah wahal yastimu wahal akumaha yastimu nyarekan sa'arojulu hiji lalaki walidayhi kadua kolotna itu rojul qala ngadauh Rasul na'am benar na'am sumuhun yasubu nyarekan itu rojul aba rojulika bapakna hiji lalaki payasubu tuluy nyalekan itu rojul anu kadua abahu ka bapakna rojul anu kahiji wayasubu sareng nyarekan itu rojul anu kahiji ummahu ka rojul anu kadua payasubu tuluy nyarekan itu rojul anu kadua ummahu ka rojul ka ibu rojulna anu kahiji iza kabirta di mana-mana geus gede anjeun wa betada eta sareng geus ngamimitian anjeun tastagilu kana yen sibuk anjeun kana gawe anjeun fa'alaika maka misti ka anjeun bis musaadati walidaika kana nulungan dua kolot anjeun wabdul sareng kudu masrahkeun anjeun pihadina itu musaadah ghayata istitaatika dina pameakan pangrabisa anjeun wa atani sareng kudu memperhatikeun anjeun bibiri ummika kana gawe alus kadua ka ibu anjeun aksara kalawan leuwih loba min abika tinimang bapa anjeun li annaha karena sayaktosna ummu a'damu syafaq a'damu eta leuwih gede naonana syafaqatan kanyaahna wa asyaddu sareng leuwih banget minhu tinimang abu
minhu tinimang abu naonana ta'aban capena pitarbiyatika dina ngurus anjeun. Wajaa sareng datang saharajulun hiji lalaki ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala tuluy nyarios itu rajul, ya Rasulullah, hei Rasulullah, man ari sing saha jalma ahakun nasi eta panghakna manusia bihusni sahabati kana sae ngarejengan kuring. Qala nyarios itu Nabi, ummuka ibu anjen. Qala tuluy nyarios itu rajul, sumaman tuluy saha. Qala nyarios rajul, ummuka ibu anjen. Qala nyarios rajul, sumaman tuluy saha. Qala nyarios rajul, ummuka ibu anjen. Qala nyarios itu rajul, sumaman tuluy saha. Qala nyarios rasul, abu ka bapa anjen. Wa idza mata sareng di mana-mana maot saha ahadul walidaini salah sahiji dua kolot au kilahuma atawa salah sahijina itu walidain fayajibu mangka wajib alal waladi ka budak naon aya birrohuma kana yen gawe hade itu walad ka walidain biddu'a iku ngadua wal istighfari sareng istighfar wasodaqati sareng sodako anhuma gaganti itu walidain. Wa fil hadis sareng eta tetep dina hadis saala naroskeun sarojulun hiji lalaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala tuluy nyarios itu rajul, ya Rasulullah, hei Rasulullah, hal bakiana hanyesa alaya kakuring min birri abawaya tina gawe hade kadua kolot kuring. Naon syai'un hiji perkara au birruhuma anu gawe hade kuring ka itu abawaya bihiku itu syai' ba'da wafatihi masa ba'da wafatna itu abawaya. Qala nyarios rasul na'am mohon as-salatu eta salat alaihima as-salatu ari salat alaihima ka itu pikeun itu abawaya wal istighfaru sareng maca istighfar lahuma pikeun itu abawaya wal infadu sareng ngalaksanakeun ahdihima kana janjina itu abawaya wa ikramu shadiqihima sareng ngamulyakeun kebabaturanana itu abawaya wasilaturahmi sareng manjangkeun silaturahmi nepungkeun silaturahmi la tusolu anu henteu ditepungkeun itu silaturahmi illa bihima kecuali ku itu abawaya. Idza kumta di mana-mana ngalaksanakeun anjeun bibir walidaika kana gawe hade kadua kolot anjeun nilta maka bakal menang anjeun ridallahi ta'ala kana ridona Allah ta'ala wa thawabahu sareng ganjaranana Allah al-azima anu ageng. Wa fil hadis sareng eta tetep dina hiji hadis ridallahi ari ridona Allah fi ridal walidaini eta tetep dina ridona dua kolot wa sukhtullahi sareng bendu ari benduna Allah fi sukhtil walidaini eta dina babenduna dua kolot. Wa fil hadisil akhari sareng eta tetep dina hadis anu sejen birrul walidaini ari gawe hade kadua kolot abdolu eta leuwih utama minas sholati tinimang salat wa sodaqoti sareng sodako wa shaumi sareng puasa wal haji sareng ibadah haji wal umrati sareng ibadah umrah wal jihadi sareng jihad fisabilillahi di jalan Allah wa supaya birruka sareng bakal gawe hade ka anjeun sahu auladuka pirang-pirang budak anjeun fil mustaqbali dina zaman pi kahareupeun kama fil hadis saperti aya dina hadis birru kudu gawe hade anjeun abaakum ka pirang-pirang bapak ka pirang-pirang kolot aranjeun tabirro maka bakal gawe hade kum ka aranjeun sahabna ukum pirang-pirang budak aranjeun. Wa amma uqul walidaini anapun ari jalma anu nganyeri kadua kolot pamin akbari dunubi mangka eta tina sapali pirang-pirang panggedena pirang-pirang dosa. Qala nyariosan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akbarul kabairi ari panggedena pirang-pirang dosa al isyraku eta
ngarejengkeun billahi ka Gusti Allah wa uququl walidaini sareng nyeri dua kolot wa qala sareng nyarios Nabi aidon deui iyakum kudu ngajauhan anjeun wa uququl walidaini kana nyeri dua kolot. Ifa inna rihal jannati karena sayaktosna seungitna surga yujadu eta bakal dipanggihan itu min masyirati alfi amin tina jarak lempang 1000 tahun. Wallahi sareng demi Allah la yajiduha moal manggihan kana itu rihul jannah saha akun jalma anu nganyeri kadua kolot walaqati urrahimi sareng teu manggihan saha jalma anu megatkeun silaturahmi. Wa qala aidon sareng nyarios Kangjeng Nabi aidon deui mal'unun eta dilaknat sahaman mal'unun eta dilaknat man ari jalma aqo anu nganyeri ieu man walidayhi kadua kolotna eman wa idah salat sareng di mana-mana hasil mingkati anjeun naon zallatun kasalahan nahwa walidayka kadua kolot anjeun pabadir mangka kudu gagancangan anjeun bitolabil afwiku menta panghampura min humati itu walidaik mazala teu eureun biqaidil hayati din eta tetep dina kaid kahirupan wa ahid sareng kudu janji anjeun nafsaka kana diri anjeun ala ta'uda kana yen moal ngabalikeun deui anjeun ila misliha kana saumpamana itu zallah fa inna uqubatal uquqi karena sayaktosna akibat nganyeri muajjalatun eta digancangkeun di dunia la siyama sumawona ba'da wafatil walidaini sabada wafatna dua kolot anjeun wa fil hadis sareng eta tetep dina hadis kullu dzunubi ari tiap-tiap dosa yu akhiru eta diakhirkeun yu akhiru eta ngakhirkeun sa Allah Gusti Allah min hatina itu dzunub kana perkara sa anu kersakeun Allah ila yaumil qiyamati nepikeun ka poe kiamat illa uquqal walidaini kecuali nganyeri dua kolot fa innallaha mangka sayaktosna Gusti Allah teh yu'ajjiluhu eta ngagancangkeun Allah kana itu uquq li sahibihi ka anu ngabogaan itu uququl walidain fil hayati di dunya fil hayati dina nalika hirup qoblal mamati samemeh maut. Wajah sareng datang saharajulun hiji lalaki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubu nyuhunkeun itu rajul al bai'ata kana bai'at alal hijrati kana hijrah wa qala sareng nyarios rajul maji tukah teu datang kuring ka anjeun hatta abka itu sehingga ngajadikeun ceurik kuring walidaya kadua kolot kuring. Faqala tuluy nyarios Rasul irji kudu balik anjeun ilaihi maka itu walidaya padhik huma tuluy kudu ngajadikeun seuri anjeun ka itu walidaya kama abkaitahuma kama saperti perkara abkaitahuma anu ngajadikeun ceurik anjeun ka itu walidaya la syai'an teu aya nanaon asarru anu leuwih bungah lil walidaini kadua kolot min ayaroya tinimang yang ningali itu walidain waladahuma ka budakna itu walidain qurrata ainin kana jadi buah panon baron anu gawe hade mutian anu taat adiban anu beradab najiban anu mulia fajtahid mangka kudu sungguh-sungguh anjeun antakuna kana yen jadi aya anjeun teh kadzalika eta saperti itu qurrata ain watlub sareng kudu menta anjeun min humati itu walidain ad-du'a kana doa hatta tablugo sehingga nepi anjeun goya ta'amalika kana pangmeakan pirang-pirang cita-cita anjeun wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis du'aul walidi ari du'ana kolot liwalidihi ka budakna itu walid ka du'ain nabiyyi eta saperti du'ana nabi li ummatihi ka umatna nabi sakitu heula wallahu a'lam bissawab.